raya lumundur mimitin raya ngerana Mirakang sami apa ada kalau mampa Puji syukur kayang widi wira di dunia ngumpara Pak Haji Rahmat dicukup panasi diri kusari rasa nutungah tunggal nakulalan Gusti Kang pilot Abah Kembang Karawang tunggal nakulalan Gusti Dunungan damoa musnah Bye.
saking prawing wang tinarangan lampel dadi ya ampe Girine sekar pinuji sekar pin nyebar kastore Banglus lampahipun Arjuna anu parantos bunga-bunga bunga kamarwata suta dina dirina reg-reg pageuh parantos nampi wejangan ti sang Nalendra Prabu Batara Kresna dina mangsa enjing-enjing parantos beberesih menekung kanu Maha Agung kantun ngantosan jam anu ditangtoskeun kedah ngawangun gelar perang di Tegal Kurusetra Arya Satya Kipat Manegara sareng sena nguningakeun cara jeung katangtuan dina Bratayuda ayeuna ka sajumlah para prajurit nampi panyaur ti Bima anu sami jadi senopati alit-alit tina waktu ieu alu mampah ngeprek soter merakiping sosoteran ieu Padmanegara tandang pikeun ngayunan Yuda sareng Burisrawa oh hoi wajib dipuji puja
Mumpung kalau kungan putih aku mah demi utang tinantu sama tareri Ayan isik Ayan isik Masukkan kejelasan Aya naon Gusti Setiaki? Wah, perlu babi begitu deh. Wah, mudah-mudahan ulah. Oh, wih, Duh, oh, Buris Rawa, eta jalma pika sabeuleun di sini. senatian hawa pinter ora katengeur bisa ora katara. Aku ora wedi. Duh, Satiaki moal ngasir teu jurit. wah ngejat. Duh, Moal ngejat di pakalangan hae. leres. Moal mundur teu tempur sanajan nepi kana pahan pati kaula. Ieu ge. Ancur lembur papan kali tulis daya halanganana. Eta leres. Hei, manusia bakal datang. Wah, kumaha kulang? Muga timimiti caritaan jeung rengkak paripurna kaula jadi sejarah. Batsal dana ranjeun. Tenan. Ajen jual dina dada gedurkeun ku sampean. Sumohon. Para nonoman sakabeh Ulang tomom naga. anu bakal datang. Leres. Geus kacontohan Abimanyu gugur, Wah, kan tenan kulang. hiji satria Satria tuladan tema bulan. anu geus korban di medan daralaga. Nepi ka karansang, Banyu. Duh, Emut pengen kulang. nabuguh asuhan kaula. Utang terus. Wate kabayang wae adi. Anu hayangeun ka indungna si Abimanyu teh nyata si Buris Rawa teh baheula. Marukana mureuna Subadra boboheun. Urukan dengan Beut kitu mika hayang ka Subadra. yang penek yang pedek rek itu bulan. Ai amakeun teh ka aing ti baheula. Onya asa dikantegan Bang. Asa dikantegan bener asa dihalang-halang. Dialang-alang. Padahal aku mah awewena tuh. Awewena teh sudieun deh kumaha. Kan tenan. Ayeuna waktu palitungan aing kudu amprok jeung si Buris Rawa. Jadi sia. Jadikeun ayeuna mah bulan. Di payun mah pamang hungkul. Iya eta bulan. Teuneng ludeung hanteuring rang aing. Eta kunya Assalamualaikum. Goblok sia. mun urang mah cing atuh Mun bewa. ngomong ti kajauhan kene. Bewa Udah, dah Nek. atuh. Jadi mubadir assalamualaikum. Atuh dah. Air was. Sarua jeung nying sieunan jotorojo we atuh. Walar heula atuh waalaikumsalam lah. Makin jaga jalah segala makin kaki. Pas nyungkun. Lamun di jilbab ulah ngadahar sukun. Naon teh kan? Naon maksudna? Maksud Upami ngajawab ulah nyungkun. halus teh kan. Sangat bon. Aya hibar kula. Nuhun. Duh, Wah, hawa perang atuh akang. mana nyawa si Buris Rawa? Kantenan ya. Anak saha satua? Namun apa? Buris Rawa teh upami teu lepat mah putra Batara Guru.
Prabu Salya di neraka berarti kapungkur ge terang Kan ayam saya teh mah ayam we nya. da ieu mah supados seuri we Tinginuna bisa indung jeung supados seuri segala. peranakan teh Budi Serawa teh Ari indungna ti mandaraka juga. bapana mah ti neraka indungna mah hilap deui itu duka ti mana bangsa naon sami sareng abdi peranakan Ari akang mah mana oge peranakan deh peranakan abdi oge peranakan. bapana sangsara indungna beunghar Oh, baik dan peranakan atau juring gitu mah turun ka papan. naon bieu tiis abdi tis nya tidak kumaha teu parantos takdir teh mah Dan dalam malu kan. tilawanan kaula dina dangat ieu Budi Serawa mung kade eta Budi Serawa teh sih Boga kelebihan naon. kapungkur eta dikade ku 300 urang teurak henteu Eta nying sieuna sia kaing boga kadua supaya sieun kaula supaya miris meureun. diduruk dina seuneu anu sakitu nguntap-nguntap teu panaseun Eta ilmu ilmu da. naon ngaranna duka ilmu naon di mana sia didurukna sieun ai seuneu mah ditu di Ciparai Ari beri sa. manehna cicing di deui kolot Paingan teu neurak kan itu jauh. Jangan deui gitu. aku Horawudi Teu sieun. teteh dek ti baheula can ngarti teteh aku ora wedi teh naon Mirab. naon teteh hartosna teu sieun Teu sieun. teu sieun atuh kitu keun teh sieun kitu mah jeung ora wedi non teh Apaan bahasa kawi ya. asana urang Jawa urang mah Jawa sia cenah Jawa Barat Jawa kawi. Jawa Barat teh pan gaduh TV ayeuna mah parantos disebutna ge siaran publik Siaran publik TVRI Jawa Barat Jawa Banten. anu bade ngagelarkeun rupi-rupi kesenian Sunda Sunda seni tradisional. abdi marketingna oge pikeun milerian sponsor Akang nu miriman tempe lagi. geus aya aya di tukang bako Jiwir aja. bako sebul bako Jiwir kayaknya. sana si teh sih naon saur juragan Bima saur teh aya harewaskeun sakedap di mana dah di mana dah ge sing beta satu di mana ini Dito. Ini kami-kami teuing sasaur teh tenang we atuh. Jauh jalan mah hawa perang. Calm down, calm down. Naon? Tenang, tenang. Naon kang dawon kang dawon. naon kabdawan teh Naon kang Tina beas teh make geuning gula beureum. dawat atau belenguk teman mah dawat. Elah, ampun. Duka naon ulah di mana kali dicuk ulah. ali ali Balik kakangna. sampurasun kakang Bima Bima anu parantos nyayokikeun tanaga pikeun jadi Senopati halit-halit. Duh, iya iya. Aya naon juragan Bola dia bola tamtama. Sakedeung deui sangkala disada nanakeun urang kudu kumpul ngawangun gelar di teka kudu setra. Engge. Iya 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 kula. Aya waktu saja urang manfaatkeun ye. Iya kula. Saki, Wah, Saki. Kaulah. Ari. disauran kula kaden. Wayang
kaya panjenengan yuk aya naon mengko dise Maka pihatur sih yuk Disimangat ya Kang. pilih pajar bohong abdi percaya aduh wilujeng agan sakedap deui panginten angkat ieu doa bejakeun ke bapa maneh kantenana ya kula nu ngadinten oge pun bapa mah kieu we kula di sisi tegak kulo setra paling kaler teh geuning nu aya saung alit ieu kieu we kanya Bari meuleum jagong. naon sare Aduh. nuhun agan doana saurna puris rawa euna teh iya musuh ti lelembut teh musuh mudah-mudahan we naon bakal keur kaula ti maneh naon ai ti abdi mamakelan teh ulah gugur memeh tempur tuluy ulah perlaya memeh perang hartina hartosna teh ulah gugur memeh tempur teh initna ka medan jurit ulah dengki lumampah ka medan danalaga ulah dendam lumaku ka medan tempur ulah ujug mun ujug anu nyeredkeun mun dengki nu nyeredkeun mun dendam anu nyeredkeun kana hate hartosna eta teh parantos gugur memeh tempur iya nuhun nuhun naon cenah nuhun cenah sia teh Leret mun urang mah. Ulah picirakeun. naon sia teh ulah naon teh gebrus nah sia teh meni munga hiji di dieu anana di dieu gelega di dieu ah Meni mung babarengan atuh. sok tiiseun moahkeun bae di dieu ge Tingkas pot naon ti maneh bekel enggak upami agan bari angkat kapang perangan amanat ti abdi cing kumaha ulah nyerak artos saya nama titipkeun ka abdi hayang dibikeun ka manehna. upami agan ke gugur medan tempur maot eta artos kusaha cobi aya kitu bari titipkeun ka abdi dibikeun meureun ku abdi kanu hakna saha nu hakna teh si gareng ya Kapang perangan mikeun duitna teh ka dulurna we gitu. Da ka batur betara sih. lain kuna naon abe babari motong datan niratangga demane upah kulingan datan niratangga demane upah kulingan ngantosan waktos kana sangkala disadar Padma negara ngadeheus ka Arya Bima sembah kapihatur konyok panjenengan Kakang Arya sembah moha terima ti abdi ge teu kantun agan nuhun ti abdi ge nuhun wilujeng agan gara tebus nasib tuang putra Raden Abimanyu Sumoho. teu sangka dirinya eta budak Abang Yuswa Kang. ras eta kubageurna juragan Abimanyu nya ai pangeh teh nah Ya. Oh, teu boga jak. teu boleh medad saku aing teh Nya Kang. heeh Eta geus membalikeun sendal ka Cimoan. tansah diajeng-ajeng sieun anu di sing hareupan ayeuna teh saha
Kusaha teh? Musuh bakal sangarepan saha? Sieun Kurawa lain pilawanan saha? Anu bade lawan. Oh. Si Burisrawa, Burisrawa. Eta anu bogoheun ka Gusti Subadra kapungkur. Ya. Anu waosna keeuseun. Ka abdi oge kapungkur teh Burisrawa teh namut Batu Ali. Bener teu mayar da. Nya cacan mulangkeun pikayeuna oge teh. Nah eta gemesna Kang. Da minta na oge cenah cepot buru-buru kanya minta pelet uing. Oh, harita teh. Ning teh ieu we Batu Ali cepeng cek abdi teh kitu. Oh, cek Akang. Nya. Jadi pasihan ku abdi teh batu batre. Tiis ya. Wajar ah. Sang saya. What? Sang saya. Wah. Sing persantan. Cang saya kene. Letik Setiaki moal ngejati pakalangan. Nya aing anu tanaga mah kuat tapi taktik. Teori. Taktik atuh. Nyata ulah sombong gitu. Letik cabera. Ieu teh waktu balitungan. Dina sombong sok aya lamun sombong sok aya mamala. Eta bener teh Kang. Ulah nganggap enteng teh ke batur teh di luhur langit aya langit. Nah eta we. Eta ulah gede gule. Hirup mah. Dalaras kulan itu oge panginten tetepung jeung urang sakitu taun teh da puguh ngelmu sarua. Ngulik batur oge ulah nganggap enteng cing atos-atos kulan. Sing percaya mah. Apan sudi mati suka perlaya tibatan ngejat di pakalangan. Tapi tetap waspada mah kudu. Kumawi. Sok. Urang latihan heula sakedeung. Lan urang latihan heula sakedeung. Iya panginten ngamangpaatkeun waktu sih. Ya sakedap deui kayaknya latihan. Sokanya latihan heula sing baralek. Ai heueuh marek jadi pamilon. Alah, ampun. Loba kriteria nu bakal dipunteun ya. Sing hati-hati. Makaning Yuri nanti barudak ngora unggul dulu. Wah, burukan teh. Oh, patutun. Patutun. Dalang Apep. Dalang ape. Aya nu kolosnya urang. Saha Kang? Asep Teruna. Nah eta. Kejadian langka teh. Makhluk aneh bisa jadi Yuri. Eta Iya. nu kejema eta Kang. Alah. Eta dulur aing Asep Taruna make disebut makhluk aneh cenah. Anggeus we pi omongan anggeus. Sepanjang belikan sia teh mah kadeh. Cara nyerang jeung cara diserang. What? Cara nyerang jeung cara diserang. Oh, mangga atuh nuhun we satacana ge. Udah paham teh eta Kang. Nyigah mon. Duh, Lah nyigah. Gara latihan catur gitu Akang. abong jiwa perang unggul ka aing deh. Garangas Akang. Eta ku sarumangetna resep teh mah. Eta. Da teh sieun yang harapan pae. Mode dewek kitu. Nya, Akang teh sieun bener. aya loba ka sieun sia eta mah. Yang harapan ditagih aing mah. Sieun teh. Haling daula. Sae wilujeng kulana. Sing atos-atos sing tiasa ngimbangan kana nu pihak kapalana. Ya, Permios dit. Hei, muni karari itu. Oh, perintah regang. Ayo atuh. Ayo. Jo ieu ka aing teh. Oh, berisik salah. Setengah jam lumayan. Mangga ulang. Maksudna cara nyerang jeung cara diserang. Oh, mangga. Siap. Kedaran cingeus. Tapi punten ye, ya. Punten sok. Anggap aing musuh. Siap ah. Ada yang sing rancing geus kayaknya. Jadi cara nyerang, sareng diserang. Iya. Sok serang aing. Serang. Punten, ulah apa punten saburu. Hoi! Wah.
cing hati-hati sia. Cing rancing geus teh eta. Di dieu kudu make gerak tipu teh. Lan taktik gerak tipu pake. Pake Lain ngukur fisik gunakeun otak pake. pake siasat atuh. Ulah polos. Jadi cara nyerang teh supaya ulah katakis kumaha. Jadi hal sakitu ulah katingali. Nah, bisa nakis nu bieu. Laras. Cing rancing geus. Jadi ulangan ukur ngomong wungku sia. Kade. Tak itu carana nyerang teh. Jadi supaya ulah katakis kumaha carana. Beureum teu ulah katingali jalabarna. Siap. Wah. Sok. Woi. Salah. Waduh, salah teh salah. Lepat lah. Salah nah masih keneh katenyo bisa katewa. Huya. Oh gitu cara nyerang terjadi ulah kaciri ulah wah punten halus lain punten karena aing rada nyeri seutik Nah eta dinyaankeun kok. sok carana newak musuh wih geus kieu kumaha diseret sok tong beja tuh woi aing kaseret pan ya nah lamun kaseret kieu tandaga tuturkeun ana tuh sok seret iya tuh tos kieu apan karingala tah Siku atuh. lain serius ya Latihan teh sing serius. dinas Terkalawanan musuh. nuhun oh cari jadi cara newak teh gitunya ya lah aing gerakan timbangan teh tuturkeun tenaga musuh nuturkeun tenaga musuh iya kamana buratna persanten Persaimbangan. sok ku aing diseret iya wait ya halus Eta teori teh tah. halus Makang. Naon di akang teh? ya kitu gunungan aing teh eta jurus timbangan di aing keleutik pada hari bejaan mah teh Diamut keneh ayeuna ge inget keneh etan bega ayeuna juragan Bima pada jasa akang oh da dewek oge saeutik gedena milu ngalatih kiring akang. Latihan jeung pagi. ngan gegedena mah baheula teh ngalatih jajan aing teh eta musuh newa eta musuh nyebrut Makang. kap tongko pe ieu newak ieu motong leungeun kap nyeret ka dieu eta sakilat leungeun nyologodor ka tukangeun musuh mawa ka dieu di kieu teh digendong cerak didinya alah aya ku kitu Diamut keneh. oh Dilatih ku akang heula. Geus latihan ditagi jeung duit. lain da wala suka tetenya kuring datang oh udah kalangkang goblok da aing kana kalangkangna wawuh Beda rupanya beda kersejen. eta ilmu usik itu mun asa wawuhnya jeung usik kudu dipake ku urang pan urang mimitina ge Akang da manehna mah sapaneureun urang datangna oge pan baheula nanyakeun ingin keur budak heeh tasileing oge dewek teh bisi ieu bisi naon bisi diparangkeun ke di pangperangan di tengah pajauh jeung dewek ai kitu mah sileing ai geus masagi dewek teh temblang teuing bisi sileing poho deui ai kitu ai soal ilmu mah kuring mah moal poho ngan kana hutang si masak poho teh teh gara sok da aing teh percaya henteu ka sileing teh soal usik teh sia malah baca capek unggul oh bejana we cepot kabejakeun ahli usik da kuring macan mecakan da ai kuring mah moal ka mundur can kaasaan mah percaya. nya
hampura we ya sok Gamburan segala. Dalilnya latihan. tapi siapa sok nyaan kades ya moal atuh beakeun tenaga keungke meureun aing hah ya goblok sia montong ada dewa sih cuy ada latihannya mah Dalilnya tuh. heeh koe sok tuturkeun Turkeun. koe iya terus Terus. seret kurinda halo koe wih dah bener euy bener euy Air ikatna mah mau. itu weh Potong. musik leuh kumaha geus kieu sok hayanya ka dieu bawa Eta bahayana mah. tuh Dah. Eta. nanya duhan da aing nyeri Kumaha we sagan resort teh teh. alah weh musik kumaha kita Aya eta akang teh lah. Nginjem. nya Nginjem tenaga babaturan. kumaha mau ditokok kuring tah tuturkeun tenaga si lain wah anu nuturkeun tenaga kieu kumaha na geus dihanap Cuma bisa walakaya. bawa ke di sa dibawa ke di teh hese pan so bawa deh ke di balik ke nah ke di tuh hese ke di hese da cek dewek mending cicing Aing geus ka ditu teu beunang. nah si eta bener-bener teh beusi poho nya aya eleh teh mendingan kasalahan Heeh, eta kitu. deh ngelehan mana lanceuk aing mah Wah, ieu latihan serius nama aya. Sara jeung katangtuan gada kaulan awas kadang-kadang sia kabawa labuh ku tarikna gada muih Kade kabawa tenaga konsina kuda-kuda heula kudu pageuh Masekon. kuda-kuda ya Masekon teh. langkah salapan pake berat ka dieu ngalangkah ka hareup saeutik contohna sok kuda-kuda pageuhan ieu Sing pageuh, sing Masekon. sia Kana sana apa dipageuhan teh mah. hap Wah, pageuhan sekali oge pageuhan. hap ieu pot potong serius ya Halus teh. Woyo. Acan. Acan. Woyo. Woyo. Wait. You walk. Tenyo lompatna musuh di mana? Di mana Allah datangna musuh teh? Siap. Woyo. Woyo. Ayo. Woyo. Halus. Halus. Hujan teuing baru sebelum Da eta napasna ditahan. Allah. Sok ayeuna tenyo aing. Sok teungeuh gada aing. Sok. Woi, Satan karuna teh. iya. Udah salina mah gede. Ulah nyeun alasan siap. Lain gede jeung
Weh. Lamun geus kieu ulah cicing sia. Tapi wikeun gada contohna tuh. Artinya geus kakonsi iyo. Matak ulah digeum eta teh. Aduh. Kariwe kamu semua tarikan teh bawa teh bencar hulu. Tilu tahun tulu coplok. Wajil. Cukup. Cukup. Alah. Lulus ujian kita. Ayeuna lompat. Lompat kumaha? Lompat. Tuturkeun lompat aing, kaudag lompat aing, hartina geus saimbang jeung aing. Nu salina mah lekahna gede, pokona tuturkeun. Udah nepi ka finish. Kuna gada. Saha. Aduh nyampeurkeun tadi salukan. Naon Kang? Ya, cekap dia. Kurang ditu. Saka tingali we Kang. Di dia. Nah, siang ada deketan. Oh, jangan. Siap. Di dia setarna ya. Awas. Di mana katuturkeun lengkah aing bareng datang tu kana badana beureum anu dicecepkeun ku si Cepot. Eta finishna. Oh, boleh itu? Ya. Dia tetap finish. Finish. Nu aya badana. Apa sih finish? Antar aneh. Manuk seperti burung walet. Ka finish sama tuh. Di palotatan. Ai molotot teh paur aing dulu. Nah eta dilonyeng we. Ngalonyeng sia. Tuh. Sidik tuh. Jempe atuh. Sidik tuh angraka menyaah teh. Siap. Siap. Di mana aing geus nyebutkeun tilu. Terus barang ngalengkah lompat, tuturkeun aing. Siap. Kaberecat. Hiji. Oke, turun. Ada ke hiji. Hiji. Awas. Dua. Awas. Kada negekeun pegat tilu teh. Tilu. Oh, saur salina. Pika geuleuheun saya. Itu antara seuri mana-mana. Awas. Digoda di kitu teh bau deh. Kejam menjana mah. Tilu. Da make lunak leren. Narika pondok dan ditinggalin. Lajeng Satyaki kagungan aji kidangkan sana bisa lompat ngaluwihan naon. Doh, iya ge. Dene raking kang ngawatek aji. Ngawatek aji kidangkan sana. Kidangkan sana. Lir malam tu meraping api saksi domatu sakacap nyata Satyaki luar biasa lompat. Wah. Kayak gitu Satyaki teh nya geleutik tinggali nepi ka wo anjir. Bulut-bulut deh itu. Buntat-buntat tuh itu mah. Hebat Satyaki teh eta. Eta.
namun musuh berat-berat teuing manehna mah mundur gitu kawas domba salak kamu duh aduh tidak kacana teh Kang bejana sireng tarik lompat bejana eta ku bejana wae atuh pan paparangan teh ngapoe eta dina Agustus kira-kira juara wae itu tadi menang wae geuning dina Agustus ai lari siling lari di RW genep teu menang wae gini ai siling kumaha teh menang lari teh da kuring mah sok motong ai batur mah ka itu muih ai ngan itu goblok yang musuhna dipilihan nu bare suku gitu oh bareng ge jeung juragan Bima atuh kana bandera beureum naon break lupat aing aya nyaho nya masih lain nyaan teteh ngomong teh sok naon hadiahna lamun nepi ka itu iket tah pikeun mung tara diseusuh ye ngawirang batu teh sia mah maunatna make iket ieu teh deuleu kumaha ujam injeum sok dibere wae siap hitungan tapi tungan kumaha lamun dewek geus ibu tilu siap tuturkeun dewek sok sok bejana juara RW teh kanu beureum amat kanu beureum ulah mana wae sia teh tuturkeun aing sia mah sok kitu aing ka dinya sia ka warung kade sia ulah ngahianat aing hera sing serius kusang hitungna dek kusiling dek dewek di dinya sok komano ya hiji oke dua telo sudi abrig-abrigan teuing capek-capek numuruhan moal aya bari nange antep terus naon Kang teh lamun deukeut di baledog aing ngangerakeun sia teh mah nya apa bodoh kami da hana capek aing kitu kaayaanana oh ti pihak Kurawa nyaeta Buris Rawa anu nampi pancen jadi senopati alit-alit cicing ti palih kaler dina cacapit urangna dina gelar perang sinupit urang pengawakan jangkung gede Simardada iya ge halu mampah Buris Rawa Sepanjang urang sajumlah ulah dibalat si kepedang tafsir kana berita rasa malalim wae Raka Prabu Suyudana tenang boy ya hancur pihak Pandawa ya
Ingkang ngalaga wonten ing Tegak Kurusetra jadi senopati alit-alit mimpin para prajurit anu aya dina cucupit hurang dina gelar perang sinupit urang ayat tipalih kaler ya kebeneran pisan ayeuna sifat menegara pilawanan aing Satyaki anu ngajenjeri ka aing tiba heula loba ngaledek dina waktu aing katarik kataji ka pati-pati ku Subadra dikarepkeun si Arjuna paeh ku guruna aing bogarana Subadra geulis ya Kang parantos papayun-payun antawis Pandawa sareng pasukan Kurawa oge kairing wala dia bala tamtama Arjuna parantos ngabar panah atuh Rasidrona oge anu aya di tengah anu papayun-payun sareng Arjuna parantos masihan kode panah dikaluhuk ditemakeun Tandara Bratayuda dinten ieu di ngawitan deui panah Dorna sareng panah Arjuna di awang-awang nimulkeun sorak eta anu kasakseni ku wala dia bala tamtama ti dua belah pihakanana ku nimulkeun sora ieu Tandara pikeun saling serang batur iya ayo maju ayo siap Batur siap maju Batur
Hancur siapa iya Pandawa. Sombong sampean. Ayo sia sing hadapan aing. Woi. Woi. Woi, ya. Ya, woi. Woi, ya. Nempok getih teh aing mah telu beraja. Naon telu beraja Kang? Jol reuy hayang dahar. Aduh. Ieu mah ti pihak mun geus teu aneh euy. Wah, Kang, da resikona jadi tentara teh. Mimitina mah nepi ka utah aing basa mimiti Bratayuda. Oh kitu Kang. Nempok bangke eta getih biji tina urat-urat cing berekbek. Akang. Ayeuna mah geus teu pati aneh. Geus biasa deui meureun Kang. Moga-moga barudak ngora nu bakal datang. Tulang tongong negara barudak. Lain saeutik nu mati teu kurang anu korban. Bener. Di medan juang keur araranjeun keur kasejahteraan anjeun ke kahareup. Anak incu. Pek cenah nyayang nilai-nilai juang dina dada teh. Sing nyang karu. Usian kamerdekaan cing nyang karuk dina kolbu. Bener. Nepi ka kieu ieu. Berjuang teh gitu Kang. Sanajan pihak musuh da puguh oge da jelema sarua atuh aya geus paeh we euy. Sarua we Kang. Gede. Jadi dikubur masal we di dinya lah. Ieu sayu. Lu kopral UNED. Nya. Tadi mah kopral Apo mah. Walah. Ieu mah ti pihak urang Di euy. pihak urang. Moga-moga pahlawan anjeun disebutna oge. Moga-moga arwahna ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah. Amin. Anjeun mah aya guna biheung teuing kuring mah paeh teh dina golodog batu. Tina puak paok atawa kumaha we biheung heuh da jelema atuh. Jalema bener. Anjeun mah geus puguh jadi pahlawan disebutna. Kabera negara bangsa teh eta bener kan. Alah Haji Mustofa anu. Kopral Apo urang. Ayeuna da aya keneh Haji Mustofa mah nya. Oh ya mah Haji Mustahil gini. Aya kade Kang bisi aya baturna kopral Andi. Naon atuh bari nage? Jauh kan. Palingan mung milu da salah ngagusur. Heeh.